Berat-berat teh mun lain yang aing ku aing babetkeun coba. Kamana tuh neangan tempat anu geunangan jaker mubaran si bulan. Sugan aya ke belah ditu. Bayang wangi, tuang geus saya tempat geunangan reangan daun diker encageuna. Keur nedeun si bulana. Di mana nandana? Tuh, nah itu tuh. Nah itu. Ayang mangi buru bantuan. Ayang buru bantuan sebulan. Sarandekeun. Ayo buru geura ubaran sing kaliwat. Nyingkir heula atuh maneh Agus, urang mun ubaran mun aya maneh teu konsen pan. Atuh urang nyingkir, ubaranna sing bener ya. Nini Ireng, tolong bantu kami. Gimana ya? Naon baran ya di dieu? Man mangkat. Kunaon maneh teh galaku aya bulan? Nya isa kitu geus diubaran oge meni eueuh kata terima kasihna. Urang sebel ka marana duaan teh. Bayang wangi, mana berangkat lah, kena si bulan kurang. Bulan. Naon maneh ka dieu man mangkat? Kunaon maneh teh bulan ngambak ka urang teh. Ini teu anggeus-anggeus. Mangkat mana? Mun mangkat mah urang tuh naik mangkat. Sana si bulan kumaha ditundana di mana? Nah itu tuh di hareup. Nah eta ditundana ge. Mana eueuh ge? Bulan, ay kurang tadi cicingkeun teh na ieu. Dumuk lagi eueuh. Mah tuh, mare mah ditinggalkeun tuh da. Ai pan ai si bulan yang nginum. Ayo atuh buru telang-telangan. Ayo atuh. Ki ningali liwat. Oh, teu nyawan liwatna da. Kiraku aki teu nempo. Oh, aki mah teu nempo ieu. Ari aki keur naon? Keur melat singkong, Emang singkong di keur naon? jeung makan. Ai pamajikan aki ka mana? Teu aya Ka mana? ka sawah. Oh. Ai aki ning teh ngilu ka sawah atuh ngilu. Teu pan ieu nanam singkong di dieu. Oh, pamajikan aki di sawah. Ai aki boga sangu tuh, uing lapar. Boga sangu mah. Kali makan. Oh. Nek makan. Lawan ayam mah endek. Ari ayam mah dieu ke. Oh, makan da kalung. Pan meureun jeung aki mah awang kete. Engke. Aki mah kumaha? Pulang heula, balik heula. Oh. Oh, minyak sangu. Jadi kajen ki. Ajeun. Oke. Oh. Siap. Pan kita lamun kurang didang sang ieu karunya aki-aki kudu balik heula. Engke we urang sok neangan we. Sampeuh ke naon. Bah, ieu mah hayo we jeung keur abah bising abah lapar. Oke, balik mah jauh pan. Jauh, heeh. Capek. Heeh. Ayo orang mangkat lah. Mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek kemana bulan? Ke mana-mana. Bulan, kunaon si maneh teh bulan? Urang teh cinta banget ke maneh teh. Hari si Mayang rek dikamanakeun. Urang teh boga hubungan naon jeung si Mayang mah. Sumpah. Kudu sumpah naon sih urang supaya maneh percaya. Daeknya sumpah mati. Heuh daek. Tuh nah itu aya jurang.
Ayo coba. Ya ayo. Kalau gini ya, karunya rek dibutat ada orang cinta kene kasih Agus teh. Cuma tinggal bulan. Kunaon tanyaan? Mana teteh bunuh diri. Orang abang atas mana doang. Orang aina percaya mana bener-bener cinta ke orang. Jadi ayeuna urang dimaafkeun. Ayo yang nama orang kasih mayang justru lagi orang minta maaf. Yuk. Mayang, gening si bulan yang si Agus teh juga alakur. Soalnya penting HDG apa manina tegalean di ka urang. Heunya. Mayang. Orang hampurannya. Kajen. Muka orang henteu sih. Maafnya. Nah, gitu atuh alakur. Ayo ini mah curang balik nih ka imah urang. Urang geus lila ya can balik. Ayo. Agus, haus dah. Hayang nginum gimana atuh neangan cai. Sugan aya na itu siga aya ibu-ibu nu keur mati kandang sampe. Rek nanya kadinya. Bu, punten bade nanya. Nya, nanya naon, Neng? Ningali budak teu liwat jalan dia. Lupa nama, hidung-hidung manis. Henteu da tuh ningali ibu bade ngalaan deui daun sampah. Mangga atuh Bu, aya teh ningali mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iwai tempel Pak, santalaya orang ngalaan dia si gananya na jagar matis. Agus orang rek ngalaan santalaya heulanya. Sok. Itu juga indung aing. Urang deket itu heula nya, tungguan. Oh, ngajak bae. Siap. Itu si Agus. Agus, kemana wae mana teh? Teu ka mana-mana ieu. Urang teh Bang ulin ka imah babaturan. Agus, mi boga rahasia gede. Ayeuna mah nyari terus terang we ka maneh. Rahasia naon ieu teh? Bener sok ruas. Dia heula, diukna ieu. Mi arek nyaritakeun penting. Rahasia naon ieu teh, Mi? Sok coba jelaskeun. Tapi Agus tong ngambeknya ka Mi. Ayo atuh buru. Terus sabar ieu teh. Langsung jelaskeun. Sebenarnya teh Mi teh lain mi maneh. Sebenarnya teh Bibi. Hah? Itu bener. Berarti selama ieu Mi teh lain Mi urang. Mi kunaon ngawadulan urang? Kapaksa Mi teh ngawadulan maneh. Mi kunaon ku tega ka urang? Urang teh leutik di pika gede. Kunaon Mi teh bebeja karek bebeja ayeuna? Benerna indung maneh teh geus maot. Hah? Mi ku tega-tega teh ka urang teh. Teh leutik di pika gede. Bura Mi. Ngawadulan urang. Di karek bebeja. Bura we nya Mi ngawadulan maneh. Urang kecewa ka Mi. Agus rek ka mana maneh? Kunaon itu si Agusnya sudah keur paraseaningan di udag-udag. Heuhnya urang kali itu ya urang hampurkeun. Ayo. Ayo geus kieu urang kumaha tuh? Nyawayahna atuh kudu nungguan wajamrung tepikeun kasadar. Oh, ributan tidur. Betul aing minta isi. Lapar ini dah. Ya sampai tidur. Kene. Iya roti salah. Wah itu yang ingat. Sudah roti minyak sampai tuh.
Tapi tanggalnya lewat saeutik. Aja lah makna naon ieu. Panggalan angker lapar teh dulu. Kencing suku bago bima tong bere. Nah, Wa, eleng wa. kunaon wa? Gundam lan ingetan ke awewena. Borona nama meni atoh sugan teh sadar. Ngomong-ngomong si Adul ke mana? Gening wah. Ini tadi mah aya di dieu. Yuk curang nang si Adul. Kedan. Kayak uas sorangan. Heuh. Mah. Ting lah, wa mah keur pingsan ieu pan mah ka mana-mana ieu. Yuk atuh ah. Yuk. Dul. Terus si Adul. Ih, aya budak. Kenaon nih di dieu? Nyawa mah keur naon maneh? Kunaon barasannya. Eta geuninganan. Semut mana siga samutut. Eta aya kekeresekan naon eta? Teu naon. Asa aneh kekeresekan. Ayo nama curang kieu we, curang mangkat kata nyawan. Yuk. Ame marangkat kebenaran ah kenapa? Tuh nya cik urang ge udah kadaharan main mah. Ngan korek. Paingan atuh kekeresekan heuh. Semut meni camutut kitu. Geus wae anu curang bijah yuk. Ayo, mumpung manehna keur ngalamun naik we. Ayo ya. Koret sia eta naonna boteung. Hayu hayu. Ah, naon eta? Ayo dia. Ayo begitu mah. Lumayan deh. Mantep cowok koret. Koret ya us. Oh. Koret. Mantap. Cuma nyerah wae. Nang kemana yuk? Manggi. Kan coba hiji sama. Mau gitu mana mana? Iya mah. Kan nyaman mah ieu bisi mana batur. Ya penting geus deui. Ngeunah ada gratis. Ngomong wah kunaon ditinggalkeun. Keur neangan maneh? Eueuh da. Ayo terus kan dulu yuk. Barunya. Agus, Agus. Ibu kunaon ngagorana si Agus? Anak ibu keur pundung. Oh, itu anak ibu. Nya. Oh, ibu teh ibu si Agus. Orang kabogohna. Oh, iya teh kabogona si Agus. Pinter nih si Agus milihanana. Ibu mah kitu matu. Ayeuna mah kieu we nya bantuan ngarayu si Agus. Siap, tenang dulu. Ayeuna mah hayu atuh. Hayu. Itu ayo buahan juga mana? Mana tenggon ya orang naik. Ada ragad. Enggak, ngurus tenang. Cek urang ge tong naik. Tutup benang di bajaan tuh mana mah. Ih, mana barocok kieu. Kade patu di sukuna. Power patu urang ah. Kudu diurut imah kieu cara nama kudu diurut. Aduh. Iri. Cek urang ge tong naik. Teu menang di bajaan tuh mana mah. Yuk ah, geus. Dang, yuk. Aduh.
pun kieu wae. Urang diperjuangkeun si Cahaya. Cahya! 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 Di mana kau nih? Cahya! Naon manehna si Cahaya gogorokan wae gandeng. Nek, ka dieu ke si Cahya, Nek. Nek, ka dieu ke si Cahya. Moal dibikeun ku nya. Moal. Lamun jeung maneh wae jadi bengal teu nurut. Nek, mohon tuh Nek, si Cahya ka dieukeun. Urang asa hampau si Cahya teh. Asa leungiteun. Nek atuh Nek please Nek, karunya ka urang. Kieu aya syarat. Lamun maneh hayang kasih Cahya, elehkeun heula dini. Karek dihendeukeun. Kumaha? Setuju tak? Ayo wani lah. Demi si Cahya kurang lakukeun kumaha-kumaha ge demi si Cahya mah. Yuk.